Panen buah coklat deui di pipir imah. Nah jadi caritananya barudak ieu buah coklat horeng geus bareurem dak tu geus ararasak loba nu asakna ge biasana mangan aya 2 nya ieu mah atuh loba dak sak ieu mah. Tah ieu aing mulai ngalaan dak ngeun aing nya teu nyaho ieu kuari harga coklat teu nyaho sabaraha duit boa jeung henteu bae atuh bangka dak najan murah mahal ge ku aing ieu dialaan bae dipanen mungkuna mah deuleu satangkal ge dak atuh geus sumbat ieu mah jaleubeut. Atuh heuh jeung buahna dak galede tuh kadeuleu ku dadarian nya atuh jadi hiji bae mah bawa mah sakilo mun tah mah jeung cangkangna kirana di kilona. Tah ieu ku aing dak geus meunang sabaskom bepan nya sababaraha mata ge jak ku galede ieu buahna. Turun naek dak tanya geus meunang loba bae ulah poho ieu dak nu pangluhurna ieu ditaekan nyo hade ragag teh eta heja bisi ngait. Tah aing meunang dak nya geus loba mah tah dibawa balik dibawa ka imah budak dipesekana di imah bae. Tidak lupa dak rada digereget heula atuh heuh jang ngeunah ieu dak ieu ge haseum harieum jeung aya aamisan teh tah deuleu atuh ngeunah be pokona mah dak saha nu sok nyor ngasaan coklat atah naja aing mah beuki ngeun cenah ge ulah rosa-rosa cik baris kolot ge bisi kumaha teh. Kebal ti kebal dak bari ngecempreng bae ge tah anggeus be mesekan ulah poho dak ieu ku aing dikumbang jeung loba tolangna can barareunang ju ieu dak ai ku cai mah tah babari ngala tolangna dipiceunan dak nu kieuna mah jadi bisi teu payu meureun ku kabina-bina teuing tah nu diarahna mah tetep bae sikina. Atuh heuh dak geus kieu mah geus tinggal dikeuman bae heula supaya ngaralotok.